A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku pasal ing dalam mertelaaken tabtulu batal apa as-salatu salat bi arba'a asyarata kalawan 14 apane khoslatan perkara bil hadasi sawiji kalawan sabab hadas wa bi wuqu'in najasati lan kaping done kalawan tumibane najis illam tulqa lamun ora den buang ya najis halan ing dalem pada tumuli min ghairi hamlin saking najis ora kang den bawa min ghairi hamlin saking liyane kang den gawa. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna dina ieu pasal bade ngajelaskeun pangbatalan salat nyaeta anu ngabatalkeun salat saur di dieu arba'a asyarata khoslatan aya 14 perkara. Hiji kusabab hadas nya kusabab boga hadas atawa batal wudu. Ieu diriwayatkeun ti Ali bin Talq saurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh idza fasa ahadukum bis salat falyansharif wal yatawadda wal yu'idis salata. Hartosna di mana saurang timaraneh hitut ngaluarkeun angin tina dubur dina keur salat mangka manehna kudu kaluar tina salat jeung manehna kudu wudu sareng kudu malikan deui salatna. Ieu riwayat Imam Ahmad sareng ashabus sunan sareng dihukuman ieu hadis sahih ku Imam Ibnu Hibban. Ieu hadis janten dalil kana batalna salat ku sabab kaluar angin tina dubur. Dikiaskeun oge kadinya sakur-sakur anu kaluar tina dua palawangan. Tah ieu teh nisbat ka jalma anu hanteu beser atawa hanteu boson, artina anu langgeng hadas. Lamun beser terus-terusan, lamun boson hitut terus-terusan, tah ieu mah henteu. Salajengna anu kadua anu metak ngabatalkeun wudu teh wa bi wuqu'in najasati kusabab kakenaan najis anu hanteu dihampura. Naha najis menamah dina badan atawa pakaian. Lamun eta najis hanteu dipikeun harita keneh nya mangka batal salatna. Diriwayatkeun ti Abi Sa'id saurna dina waktu Kangjeng Nabi salat sareng para sahabatna ujug-ujug anjeunna ngalaan dua tarompahna teras disimpen di kencaeunana. Barang para sahabat ningali kana padamalan Kangjeng Nabi nyaeta tadi nyimpen tarompahna teh ya. Teras eta sahabat ngalalaan tarompahna. Saparantos Kangjeng Nabi rengse tina salatna, Kangjeng Nabi nyarios, naon anu metak jadi anjeun ngalakonan pagawean kitu nyaeta ngaraan tarompah teh. Saur para sahabat, abdi sadayana ningali salira Gusti ngalaan tarompah, maka abdi ngalaan tarompah kitu nya karena ningali salira, karena ningali Gusti cenah kitu. Dawuhan Kangjeng Nabi sanyanyana Jibril datang ka kaula ngabejaan yen dina tarompah aya najis. Dawuhan Kangjeng Nabi di mana salah saurang
timaraneh datang ke masjid mangka kudu tingali ku maneh lamun manehna ningali dina tarompahna aya kokotor najis mangka kosokeun eta kokotor tuluy manehna salat dina eta dua tarumpah. Ya riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad sareng Imam Al-Hakim. Ieu hadis mere pituduh kana yen pagawean saeutik hanteu ngabatalkeun salat jeung di mana kanyahoan aya najis dina pakaian wajib kudu dilaan nya wajib kudu dilaan buru-buru jeung sah salatna kitu lamun buru-buru dibuang najisna. Salajengna wan kisyaful aurati lan kaping telune anu matak ngabatalkeun kana salat teh kabukane aurat ilam tustar lamun ora den buang ya aurat ilam tustar lamun ora den tutup ya aurat halan indalem pada tumuli dina pada harita. Wanutki lan kaping papate ngomong biharpaeni kalawan rong huruf ngomong dua huruf au biharpin mufhimin atawa kalawan sawiji huruf kang den paham anu kaharti amdan kalawan maha-maha amdan kalawan ngahaja wabil muktiri lan kalawan ngabatalakeun amdan kalawan maha-maha kalawan ngahaja. Salajengna anu katiluna anu metak ngabatalkeun kana salat teh kabuka aurat nyaeta aurat anu kudu ditutupan dina waktu salat namun hanteu ditutupan harita keneh maka batal salatna. Lamun ieu aurat nya dina keur salat kabukana teh ku angin misalkeun nya tuluy henteu buru-buru ditutup kitu nya maka batal salatna. Tapi lamun tuluy-tuluy mukakeun aurat terus mukana aurat teh karena angin maka eta mah henteu batal. Tapi lamun dibukakeunana lain ku angin nya seperti ngahaja dibukakeun ku jalma mangka batal salatna sanajan harita keneh ditutup deui kitu mangka balikan deui we salatna. Nu kaopatna ngomong ngahaja ku dua huruf atawa hiji huruf anu mata kaharti anu dieu dua huruf atawa sahurufna teh anu kaharti anu salian ti Al-Qur'an dzikir jeung doa. Jadi diriwayatkeun ti Zaid bin Arqam saurna abdi sadaya sok ngomong dina keur salat. Hiji jalma nyarita ka babaturanana anu aya dina sagigireun dina salatna sehingga turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Jeung maraneh kudu narangtung karena ibadah ka Allah bari repeh. Tidinya abdi sadaya diparentah kudu repeh sareng dilarang ngomong dina keur salat. Riwayat jamaah. Dawuhan Kangjeng Nabi inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama hiya tasbihu wat takbiru wa qiraatul Qur'an. Sanyanyana ieu salat hanteu pantes aya hiji perkara tina omongan jelema dina keur salat. Sanyanyana salat eta tasbih, takbir jeung maca Al-Qur'an. Ieu riwayat Imam Muslim. Janten henteu matak batal omongan saeutik karena titatarajongna letah misalkan atawa karena poho karena atawa karena poho kana keur salat nya manehna keur salat poho ieu teh sugan teh lin keur salat atawa karena hanteu nyaho ku sabab anyar asup Islam atawa cicing dina tempat anu jauh ti ulama kitu nya bodona anu ma'dzur beureun. Tapi lamun omonganana loba mah kitu nya eta batal salatna sabab megatkeun kana susunan salat.
salajengna anu kalimana anu metak ngabatalkeun kana salat teh barang dahar nginum jeung sakur anu ngabatalkeun kana puasa sanajan saeutik nya sanajan saeutik terkecuali poho nya poho sarta bari saeutik atawa hanteu nyaho kana haramna sarta bodona ma'dzur sabab ngalieus tina salat. Dauhan Kangjeng Nabi inna fis sholati lasyuglan saestuna dina salat aya pagawean anu nyegah tina ngomong jeung pagawean anu sejen riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim. Sareng lamun barang dahar nginum ngabatalkeun puasa anu hanteu batal ku ayana pagawean nyaeta anu loba mangka leuwih utama kana ngabatalkeun salat. Salajengna wal aklil katsiri lan kaping nanemne barang dahar kang akeh nasian halelali wasalasi harokatin lan kaping telune telu pira-pira lobahan mutawaliyatin kang nuli-nuli walau sahwan haresana jan lali kagenepna batalna salat barang dahar anu loba bari poho. Nah make batal sabab salat mah ngabogaan pagawean anu teratur disusun sedeng ari barang dahar anu loba eta megatkeun kana susunan pagawean salat. Beda jeung puasa, ari puasa mah sakadar nahan tina barang dahar jeung anu sanesna kitu. Katujuhna wasalasi harokatin tilu kali robahan tuluy-tuluy dina keur salat sanajan poho nya sarta eueuh pangabutuh dina robahanana. Dauhan Kangjeng Nabi inna fis sholati lasyuglan sanyana dina salat eta aya pagawean anu nyegah tina migawe pagawean anu sejen atawa ngomong. Riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim. Tapi lamun aya hajat mah kitunya hanteu batal saperti dina salat syiddatul khauf kitunya dina salat sunat bari leumpang nalika butuh pana ngobahkeun suku atawa leungeun. Nya kitu deui hanteu batal lamun saeutik asal lain heureuy nya robahna sabab Kangjeng Nabi midamel padamelan anu saeutik dina nuju salat sarta ngidinan ka anu sejena ieu diriwayatkeun nya. Ieu diriwayatkeun hiji Kangjeng Nabi salat bari mangku Sayyidah Umamah binti Zainab nyata putuna di mana sujud ku anjeunna diecakeun jeung di mana anjeunna ngadeg ku anjeunna dipangku. Jadi riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim. Nu kadua nya diriwayatkeunana anjeunna marentahkeun maehan kalajengking langir jeung oray dina keur salat. Dauhanana uktulul aswadain fis salatil hayyata wal aqraba. Payahan ku maraneh 21 anu hideung oray jeung kalajengking dina waktu keur salat. Hadis hasan ieu riwayat Imam Ahmad sareng ashabus sunan. Salajengna wal wasibatil fahisyati lan luncat kang ala wadorbatil mufritati lan neunggel kang banget wa ziyadati rukmin fi'liyin lan nambahan rukun bangsa pagawean amdan halemah. Nu kadalapanana nyaeta luncat anu kohara nya ka dalapanana. Nu kasalapanana dorbatil mupritoh neunggel anu tarik sabab ieu duanana megatkeun kana susunan salat sarua jeung pagawean loba kitu. Hanteu batal salat ku sabab obahna obah anu enteng nya.
Obah anu enteng anu tuluy-tuluy seperti ngobahkeun ramu leungeun dina tasbih atawa gagaro ku ramu bari dampal leungeunna cicing nya henteu berubah ngan hukumna salah kadar makruh. Tapi lamun jeung ngobahkeun dampal leungeunna 3 kali tuluy-tuluy eta batal kajaba ku sabab arateul misalkan anu henteu bisa ditahan kitu nya karena darurat. Kasapuluh tina nu metak ngabatalkeun kana salat teh migawe lain pagawean salat anu sajinis jeung pagawean salat seperti nambahan ruku jeung sujud. Eta teh lain nurut ka imam di pagaweanna teh henteu aya parentah henteu aya pamredi sabab kaasup kana heureuy kajaba lamun poho terkecuali poho pagawean eta teh. Nah eta mah henteu batal sabab Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kantos salat duhur 5 rakaat teras sujud sahwi tapi anjeunna henteu malikeun deui eta salat teu malikeun deui eta salat teu malikeun deui kana salatna. Ya riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim nya kitu deui henteu batal salat ku nambahan rukun qauli rukun ucapan anu salianti takbiratul ihram nya anu salianti takbiratul ihram jeung aweh salam. Contohna seperti mulak malik Fatihah gitu sabab ieu mah henteu ngarobah kana tingkahna salat. Salajengna wa taqaddumi lan miheulaan lan ngadinginakeun ala imamihi lan ngadingini ala imamihi ngatasé imam umum birokna ini kalawan rong rukun fi'li yaeni kang bangsa pagawean karoni wa takhallufi lan ninggalan wa takhallufi lan nyulayaan bihima kalawan ruknain bigari udnin kalawan tanpa udur. Kasabelasna tina bagian anu metak ngabatalkeun kana salat teh miheulaan ka imamna miheulaan 2 rukun bari eta 2 rukun teh rukun pagawean duanana atawa tinggalin ti imamna kitunya tinggalin ti imamna 2 rukun bari henteu aya udur. Contoh miheulaan ka imam ku 2 rukun pagawean nya seperti makmum ruku tuluy cengkat tina ruku i'tidal tuluy turun ngalaksanakeun sujud sedengkeun imamna masih keneh nangtung ya seperti sedengkeun imamna masih keneh nangtung. Contohna seperti di ninggalkeun imam ya kedua rukun pagawean imam ruku tuluy cengkat tina ruku nyaeta intidal tuluy turun rek sujud sedang makmum masih nangtung gitunya. Nah kitu eta teh lamun teu aya udur tapi lamun aya udur mah henteu batal. Ari udur dina miheulaan nyaeta poho atawa henteu nyaho. Ari udur tina tinggalin ti imam loba nya. Udur karena tinggalin ti imam mah loba diantarana hijinya kenorna bacaan kitu nya. Imam gancang makmum kenor bacaanana. Kadua nyaho yen manehna henteu maca Fatihah. Itu sedang imamna geus ruku. Nah, gitu. Katilu poho henteu maca Fatihah sehingga imamna ruku. Kaingetna memeh ruku kitu nya. Nah, salajengna tapi lamun miheulaan atawa tinggaleunana
ngan ku hiji rukun eta hanteu matak batal sanajan eta pagawean teh haram kitu. Salajengna wa niyati qot'i sholati sareng niat mutuskeun salat. Jadi anu metak ngabatalkeun kana salat teh nomor ka-12 niat megatkeun salat. Wa niyati qot'i sholati lan niat megatakeun salat. Maksudna kumaha? Niat kaluar tina salat dina tengah-tengah salat nya. Ya, niat megatkeun salat maka eta batal. Beda jeung niat migawe nya. Niat migawe anu matak batal ieu mah hanteu matak batal salatna sehingga prak migawe anu matak batal kitu nya. Niat migawe pagawean anu matak batal maka teu batal salatna selagi pagaweanna can dipigawe. Beda jeung niat menggatkeun salat. Lamun niat menggatkeun salat mah maka batal salatna nya niat kaluar tina salat. Ka-13 tina anu metak ngabatalkeun kana wudu teh kana salat teh nyaeta ngagantungkeun megatkeun salat kana hiji perkara. Jadi ngagantungkeun batalna salat kana hiji perkara seperti ceuk manehna kieu. Lamun si fulan datang kuring rek megatkeun salat misalkan gitu. Eta matak batal sabab bertentangan jeung jazmun niat nya. Jeung jazmun niat mastikeun niat neguhkeun niat dina sakabeh salatna maka batal salatna. Nomor ka-14 tina anu metak ngabatalkeun salat teh mandeg mayong mider-mider dina megatkeun salat seperti ceuk manehna teh batalkeun entong batalkeun kitu nya. Nah seperti gitu maka batal salatna sabab antara tarodud jeung jazm eta bertentangan. Tarodud nya tarodud teh tadi rek batalkeun entong batalkeun kitu. Sedengkeun ari dina salat kudu jazmu nya neguhkeun niat mastikeun kitu. Sakumaha anu metak ngabatalkeun kana salat ieu disebutkeun dina nadom Sundana opat belas perkara nu ngabatalkeun kana salat hiji pek apalkeun sabab hadas leutik anu kahijina katibaan najis anu kaduana lamun henteu dibuang pada harita hanteu lila cicing najis natur nyata kabuka orat tegancang ditutupan ngomong dua huruf nu eueuh hartian atawa huruf nu aya hartian lamun sabari ngahaja caritaan reujeng sakur barang anu ngabatalkeun kana puasa migawe ngahajakeun barang dahar loba sok sanajan poho 3 kali robahan sanajan poho tuluy-tuluy nu 3 kali robahan najan eta robahna teh kapohoan luncat banget nenggel banget kasalapan ngahaja nambahan rukun
pagawean lamun makmum ka imamna miheulaan kudu warukun bangsa pagawean atawa kudu warukun nyulayaan teu kalawan udur lain kapohoan reujeng boga niat salat dipegatkeun atawa megatkeun salat digantungkeun kana hiji perkara kieu contona lamun turun hujan rek batal salatna atawa mandeg mayong megatkeunana kakapeungan tah eta batal salatna wallahu a'lam bishawab.